buat bade wawancara pedagang. Tata ancana nak numpangkan nami abdi mawar, Abdi Ariel, Abdi Ica, udah. abdi Disti. Abdi sareng rerencangan abdi sekolah di SD Islam Plus Ar-Rasyid Indonesia. Assalamualaikum Bu. Punten Bu, sada acan nah bade nyuwunkeun waktosna sakedap nepangkeun nami abdi Desti sareng rerencangan Abdi Ariel, abdi mawar. Abdi Mangga neng. Abdi sareng rerencangan abdi di sekolah SDIP Ar-Rasyid Citeureup bade ngawawancara di Minangkabis lokasi anu dijarakeun ku Ibu. Oh mangga. Dan hari itu saha? Terus. Mu upi, mi upa mi. Iswana sabar kayu. Ibu atas 58. Oh, mohon usaha ibu teh alamatnya di mana ya? Kampung Manglewer Mekar. Lambai anu tos dijalankan salian di Jalan Barudak Bu. Oh ibu nabi jahitan. Tos sabaraha lami jalan di Jalan Barudak teh. Kirang langkung 1 tahun. Ibu teh jadi jalan non bae jalan Barudak teh. Oh aya roti bakar, takoyaki, es kulkul, sanes kanten we neng. Ibu mana jalan namun bisa pisan. Uang jalan itu sabar kumaha usaha saliji wae sampai roti bakar. Oh ngarang roti bakar, ngawitan nyiap-nyiapkeun roti. Terus diselean ku ibu, terus ngangge gula sareng keju, namanya ditangkepkeun, nyiapkeun bade dibakar. Luarna diolesan heula mantega, terus dibakar, dibulak-balik ku ibu di mantegaan deui. Mitos asa ku ibu dibungkus ngangge styrofoam. Sabaraha Bu kaidana roti bakar. Ibu upami kaum tengah salibikeun sabaraha? Karena telangkung anu seueur jajanikeunna kauntunganna. Kunaon ibu milih usaha icalan barudak? Anu gampil wae soalnya sambil upami aya jahitan supaya teu repot. Abu sabaraha ibu nyicilan teh? Ibu icalan seueur nu meser mah roti bakar ditabuh genep enjing-enjing. Tugikeun ka wengi icalana tabuh salapan. Saha anu saoknya ngabantosan icalan ibu? Oh, ibu dibantosan ku anak. Pokona mah sareng-sareng icalanana. Ibu menyampaikan motivasi sambutan panas generasi muda supaya tidak keras. Motivasi generasi penerus supados pinter, tekun, sareng jujur. Itu motivasi ti ibu. Tas cekap sapi wae wawancara di kelompok abdi. Hatur nuhun ka Ibu Ros supados keus ngaluangkeun wakosna kanggo wawancara abdi jeung rerencangan abdi. Hamunten pisan keus ngaduh waktos Ibu Ros. Sami-sami neng kesawios. Atur nuhun pisan atos wawancara ibunya.